20.000 biasa kesempatan. Rugi kedua aku tiru. Capek ting bah, itu jalan teh ka mana nu lumbuhna? Heuh teh ka mana? Putar-putar kieu ki aki teh. Capek. Teh yuhan heula ah. Cai teh wawa, teh tah moal cai aki mah teu da teh. Abang yang nginum ya. Urang di mana ieu? Di mana ya? Bejana mah di Cileutik gitu. Nya Cileutik ya di leuweung kieu. Cara rape lelempangan teh. Ih, amang nuju naraon? Nuju niis. Bade ka mana, Mang? Iya we, yang jalan-jalan. Oh, jalan-jalan dulu atuh ka kota kan. Di mah Kalau mah teh aneh. Ih, sampuna sararahe geuning. Mohon aya kitu kumaha? Peryogi kitu. Priyogi. Piduh. Eta jangan. Cing atuh meser. Iya mangga atuh. Peryogi mah sok bangga. 50.000 biasa eueuh Ya, sok we nyawa anak-anak lah, sak bawaana we nya mah. Beres. Abi udah bade kata heula nya. Sok jongjon ngalah. Oh, jongjon ngalah we. Tuh nya Mang Ya, sama siuna. lumayan kerjaan. Bagi dua tuh pokoknya untung duaan. Oke bagi dua mah di ditu di tonggo. Abah mah geus kolot kudu pas etiknya kudu ngelehan. Lumayan giliran duitnya nih hese pisan ya. Baru dateng aing tapi ka hiji loba wani mah 50.000 teh. Barada kuy wani teh. 50.000 teh kudu moal mobil teh kudu ya mah. Mantap. Ih, rezeki mah kumaha. Tuh saha jiga anu ngalasan peuti tah saha teh. Cita saha ngalasampo. Naon, Mang? Eta cita saha ngalasampo, sampo abdi. Aduh, kayak meser lah. Di saha? Tuh, jelema mana tuh? Bapak itu. Itu lompatan. Bayangna gajian 50.000. Sakieu. Ayo di mah. Oh, itu entah aduh. Yang nanya, beli sampo 50.000 teu ka hiji rugi. Duh, nah, bujur teh beunang diajak badami kalau hayang ngising deui lah. Aing mah. Usep lauk teu meunang. Sampai beneran lauk uluhan mah. Iya we bawanya. Kau ngerasa ante tadi mau meni berat. Parupa gangguan teh. Tadi dia. Aing mah tadi menang beli 50.000. Aing mah sampo rugi kedua aku tiru apa? Aing mah tuh banding kumaha gitu. Rugi.